Ngaliwat deui di saung sawah setelah sekian lama henteu liliwatan. Atuh iya bae barudaknya ai bulan puasa mapan bor-bor ku ngaliwat ti beurang ieu mapan geus lain bulan puasa geus bulan sawal lanjut deui bae jeung perliwetan komo di saung sawah mapan ku nikmat. Atuh heuh jat mantas capek pan ieu dak tandur atuh jadi aing mah kuari geus usim tandur. Biasa bae nya dak batur mah liburan geus nu ka pantai geus nu ka mana bae atuh heuh ieu mah pandak atuh lain ti ka sawah mah kamana deui hore ngeunta bae atuh bersyukur bae dak nu penting mah cager ieu awak atuh heuh bisa menikmati liwet bae ge ku geus resep teu poho dak di dieu ge ya aing nyambel atuh heuh ta nyambel tomat jeung cabe ngeunah pandak jeung sambal doang ge nya komo mun jeung laukna mah pake babasaan pan awak cager mah dahar jeung sambal bae ge ku geus mirasa bae atuh heueuh dak kudu gedekeun mah bersyukur jeung sagala ge geus alhamdulillah bae. Seperti biasa daunna geus diampar tah berarti sanguna geus asak mari kita makan dak lanjut tah heueuh beuh pokona mah di dieu ge atuh aya lauk dak lauk ke tungguan vlog selanjutna mah atuh heuh ngabakar lauk dak di dieu mah ya aing atuh heuh dahar heula nek dahar dak jalapar teu kawawa hayang geura dahar deuleu ku dadari atuh nya kuat nyamual-nyamual si ieu mah sakitu liwet ngebulna ge eueuh doang teu karasa panas atuh heuh dak jaku lapar meureun oge ieu jelema heboh doang nu henteu dahar 7 mulud bae kabina-bina teuing atuh heuh dahar ge manikeun ka poho kasasaha da penting mah kumaneh seubeuh.